Alhamdulillah guys. Kilin kadi ya kini balik dogan neng. Oh, punya. Neng kada kalau mau ngawinkan tadi ondang mang jang neng. Ah, asa tera dah neng. Teranya bedanya. Kumang jang sabar 1 tahun jadi 1 tahun setengah jadi lirana teh ya. Alhamdulillahnya Pak. Menuju di gunungan teh cenah geus cenah tua betul jadi mandor. Oh, syukur. Ya bagus ya tenan. Naon bari ulin. Mandor jadi mandor tua geus kayak ya non tapi tagi di ieu geus narik sampah cuma wanunya baru Jang, nu asli tukang domba mahnya tara nginum, tara ka awewe, usus, terus yeh nyepokona manut da domba mah nyahoan, da pasti be aku nu kitu kan teh. berarti mau buka pemajikan nih tara kawewe mau aja. Ayahnya Pak, ya nimbrungnya ibunya. Kudu nu bener miara domba penyayang hewan teh. Ya mang toko ge beak di kerupuk. Heeh. Eta suka geus bonang dewa tara. Pak, Kang Mayang teh mun diajar teh kalau mau jadi sukses mun yang kitu mun Pak. Naur eta lamun urang mah bahasa Inggris nama teh. Mus bosan cenah aing teh ditutah titah bae ku pejabat teh cenah. Jadi ayeuna bagian nu bedega mulak cangkeng teh. Pada mah eta pikiran keur parusing eta Pak. Parusing eta. Heeh.